Abdi Siti Holisoh merankeun Eis. Abdi Putri Syifa Nurul Aini merankeun sebagai Nyimas. Ustaz Hambali merankeun si Adul jeung si Aki-Aki. Jas merankeun sebagai si Koret. Abdi Siti Fatimah Widian merankeun sebagai si Inong. Poe aya budak anu kacida peditna anu ngaranna si Koret manehna kadatangan aki-aki. Assalamualaikum jang kasep pasihan Aki teu acan emam 2 dinten. Waalaikumsalam. Belino ya Ki? Da abi mah leuwih incu Aki. Pasihan Aki kasep nya ampunten atuh kasep. Pek katitu. Indit lah gandeng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teu lila si Aki indit jol datang babaturana anu ngaranana si Adul. Korek tong kitu maneh. Ah, baik kumaha urang we. Tapi atuh tong kitu cara lamun maneh boga mah we hitung-hitung sodako. Da lebar atuh. Yang duit teh zamanna mah hararese. Reka mana maneh di bejaan teh kalah indit maneh mah. Poe kaduana aya si Eis, si Inong jeung si Engkom keur ngarobrol di sakola tentang si Koret. Hei, marane apa teu kamari? Henteu aya naon kitu? Eta kamari aya aki-aki anu minta sodako ka imana si Koret tapi Naon is? ku si Koretna teh dibere ieu kalah dicarekan ku si Koretna. Eueuh eta si Koret meuni teuingan ka si aki-aki teh. Ah, da si Koret mah jelemakna sarua jeung jelema ge sarua oge jeung anak-anak. Teu lila di dinya datang si Imas anu teu ngahaja ngadenge omongan barudak tiluan eta. Eueuh wayah kieu isuk keneh meuni geus ngagarosip. Imas lain ngagosip da emang kanyataan. Kanyataan kumaha? Eta si Kenalan marane. henteu maneh mah hayang nyarah wae. Geus ulah palasea ieu teh isu keneh. Bener Adul meuni kudu we sugan parasea teh nya eueuh ka era pisan di sakola teh. Heula atuh dah kesel si Koret mah hayang nyaho wae urusan batur. Geus hayolah urang asup ka kelas geus bel tah dengekeun. Alah, hayu atuh. Saenggeus pelajaran beres, tuluy baralik. Pas nepi ka imah, aya aki-aki anu ngetrok imahna si Koret. Punten, assalamualaikum. Sahanya? Tanya orang teh keur capek. Dan apa keneh teu ka Aki anu ka dieu kamari. Ah, teuing atuh. Urang mah apal lagi kanu geulis. Ieu Aki rek menta cai saeutik mah. Oh. Ate aing nyeri teu aing doakeun sing cilaka. Wae drama di kelompok abdi, kurang leuwihna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelompok genep. Wah, salah Imas. Tampilkeun Satu. drama anu judulna Si Budak Kikir. Punten, assalamualaikum. Sahanya? Tanya orang teh keur capek. Punten. Ente atuh. Punten apa keneh teh ka Aki? Ah, teuing atuh. Urang mah apal lagi kanu geulis. Punten apa keneh teu ka Aki anu ka dieu kamari. Ah, teuing atuh. Urang mah apal lagi kanu geulis. Cukup sekian. Waduh, Kami ditampilkeun ku urang ditampilkeun. Kelompok urang di. Urang ditampilkeun. Abdi kembali berperan. 1, 2, 3. Abdi meran
Abdi Ustaz Hambali merangkeun si Adul jeung si Aki-Aki. Santai kita kan santai. Ya. Siapa ya? Siap. Aku hitung heula keur abis. Tuh, udah 3. Abdi Muhammad Ilyas merankeun sebagai si Koret.